hirup teh geuting. Ma. Hai. Maaf ini geus kajual canggang we. Si Akang malah curi. Nah, sateh. Har, paling Kang aya Kang kunaon? Ya Allah, hirup teh kieu teh. Kang sabar, Kang. Ieu teh ujian. Ujian. Emang nggak sekolah ujian. Ya nyalain atuh Kang, ujian hirup. Aku naon ujian urang nih kieu teuing beda jeung batur. Setiap jalma pasti bere ujian kehidupan masing-masing. Ya Kang. tapi asa kieu wae hirup teh perubahan. Justru eta Akang kurang ibadah ka Gusti Allah. Sok coba ngaji, salat, ikhtiar, deketkeun diri Akang teh ka Gusti Allah. Ya tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, kan kitu mah katinggalna adem, Kang. Alhamdulillah adem, tapi asa lapar. Emang acan dahar? Can pugu, geus 2 poe teu manggih sangu. Masya Allah, nina langsa si Akang. Hirup sabatang karama kieu. Karasa geus okolot mah sedih. Duh, sing sabar nya Kang. Ayeuna mah urang ngalah tutut ya. Nyantos atuh, ayo. Yang penting mah bisa dahar we. Lapar. Tuh. Kang, budak kan ngalah tutut. Nyantos ayo, urang samperkeun. Nah, ayo. Jang, tutut pada dijual mah. Ini piro lah, Kang? Emangna beuki gitu tutut, Kang? Mantak nanyakeun ge beuki atuh, Jang. Lo bang ngomong maneh mah Jang. Buru eta sabaraheun. Mangga 10.000, Kang. Ini mahal Jang, saeutik ge. Mun mah ngalah sorangan. Nyantos bae tuh, Kang. Daripada ngalah hese. Nyantos atuh, ayo kajeun lah. Nyantos tuh hayu orang asakan kok lapar lain. Ayo tuh. Murah. Ye, maneh mah nang hese-hese teh malah dipurageun. Kang kalem kurang dicokot. Ye, maneh mah hirup sabatang karam nih kieu-kieu teuing Gusti, ampun kemari aing ya.